tuh ecang teh teh. Halah, aing mah teh kemana cenah buat kantoran teh. Kan meni lila-lila teuing nganteran kopi oge jeung udud teh meni asa bangetnya. Aya 3 jam ngamplang manusia teh. Mawa teh kopi teh maneh teh? Har, nah Kang tetah mawa kopi gitu. Ari maneh ampun aing mah. Pan tadi geningan cek urang teh beli kopi, rokok. Nah ari maneh teh pan tadi teh balik teh meni lila deui. Tapi mana atuh? Sia teh? Udah seteun. Sia mah ka hidang atuh teh kudu dititah atuh heg sing hidang coba. Udah sugan teh geus meuli ku sorangan. Sugan teh tadi teh pan cek urang teh. Kang ada ka warung. Heuh meuli kopi jeung udud. Sugan teh ku akang we. Lieur Pada ari abdi mah gitu. teh nyaho. Make teh nyaho pamajikan lieur sia mah. Lieur nyebut kitu segala. Lieur. Ngeus can eta kumaha Lieur. Ngeus can ngalacau teh. Lieur. Lain nyebut lieur. Lieur sama lieur. Masuk kitu Sok nuduh-nuduhnya eta. kitu lieur sama. Kita ge dicekelan ku sorangan meureunan. Sia mah loba alasan teuing Oh, pika resepeun pisan. Nganyuk mah. Oh, pika resepeun sia mah jadi pamajikan teh. Ari nganyuk mah arana mung Ku aing geus ditutungguan geus bunga hate teh. Meni coba atuh aduh ieu mah kumaha. Jadi balik deui jauh kudu balik deui. Ampun ari maneh kudu ngawaro atuh kusalah kieu teh. Dalen tuh ku teu ngawaro akang. Sia mah ulah ka hidang lieur sia mah. Lieur sia mah. Lieur buka ieu pisan. Balen ku sorangan atuh meuli matak oge Atuh aing teh keur naon gablek pamajikan atuh jadi sagala ku sorangan mah atuh. Jadi imah teh lalu bapak gawean poho naon teh. Sia mah mau ka imah. Keur naon aing boga pamajikan atuh ku aing sorangan keneh mah. Itu pira mun. Jika atuh nya buru-buru ya coba ti ka warung deui. Mana duitna? Duitna pan tadi geus dibikeun ari sia teh. Pan beak pake meuli dengan sangu jeung beas oge atuh. Wun paingan. Deui teuing aing mah kacau sia mah hirup jeung maneh mah aing mah. Nya ngawarung moal maneh teh. Kumaha ayeuna? Ka warung meuli kopi jeung udud kepira bawa ka dieu. Nganyuk. Bila perlu tinyuh di ditu langsung di warung tong di imah. Tiis meureunan. Lah make tiis tah deukeut atuh sia teh. Biasa banget. Masa era aing nganyuk mah. Mung asa ku akang sorangan Akan dipanggil ke pamajikan bener atuh atuh balik Sia mah meni ka ieu anu kasalah kieu teh. Kieu boga pamajikan teh aing mah. Bosen aing mah kitu-kitu teh mah. Aream aing mah. Paribasa nuduhkeun pamajikan hantem panduitna ge kumanehna dicekelan. Ai kahidangan pisan jadi salaki oge geninganan. Kang, sing balik atuh barang gawe teh sia teh kana sirah ieu teh naonnya bangun dihajakeun. Naon ieu teh maneh teh? Jadi nyarekan teu para ruguh. Kan akang dia ngalungkeun ieu kana sirah naon ieu teh? Heuh teh nyaho atuh. Da, panjenengan teh maneh di tukang. Dina aku teh nyaho tadi teh maneh teh di dieu nih. Pan teh babarengan paribasa hayang babarengan ai di barengan ditu, kitu. tadi mah da aing Di nyaho. dieu pan perku teh kadenge ku gorobasan meureun da teh gede meureunnan pamajikan teh. Maneh mah suutak seutikan jadi omong Lain akang masih ganu ngahajakeun ka abdi make teh. ngahaja mah kieu setetah ngahaja mah tah tempo. Pamajikan Ngahaja teh. mah. Ngahaja sia kitu Kan mah. ai maneh kunaha? Namun itu teh ngahaja. Kapan dia berarti tadi dihaja tadi mah lain atuh. Akang kunaha? Sing ngarti we maneh teh atuh. Engko hayang jeung pamajikan akang pi omongan wae. Maneh nu pi omongan mah sebenarnya mah. Batur mah teh dihaja, deur nuding dihaja. Pan eta jadi pi omongan teh. Kebugeun ka urang di babetan Aing kana mah sirah. beres-beres gawe kieu we lebih pi omongan jeung mah aing. Kana anu kitu anu jahil wae ka pamajikan. Lain jahil tadi haja sia teh. Nah ari maneh Bira aku teu katempo akang sakitu ungkuy-ungkuyan di dieu. Aing mah lieur aing mah gaai kitu we mah. Babeutkeun kana sirah. Mantog aing mah gawe kieu we mah pusing Bro teh teuing Bro aing mah mantog mantog ge paribasa ai pagawean diantepnya. Asa ngahajakeun ke pamajikan teh. Engko hayang di baturan kitu akang mah. Kang. Hei.
akang najis aing mah ngagawean ge jeung jelema ngan hayuh we teh kumaha teh dina sirahna teh ngan hayuh we nyieun masalah we hayuh hoream itu si Akang kalah baliknyaan punungan maneh mah Kang pan nyaho itu pagawean loba keneh Kang dagoan atuh sakedeung hei Kang Tengok koredlit pan di saung keren lagi di bawah pan jadi hese ku leungeun mah meureunang ada batur ge di kieu aing ngabersihan ieu mah capek aing alah beunah ieu mah anjeunna panas di kebun teh Kang isukan mah moal kored tapi udah dikieu mah hararese meureunnan tanggal satempona oge tuh teu Kang 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 oh itu kemana jigna Kang ari mana Akang oh ari mana yo naon itu sih teh diajak ngomong anu ngejajam tuh nunutan di dinya kunaon ari Akang karek oge bieu nyebutan juku ampun aing mah cicing kitu nah ori mun kasalah kitu teuing sia teh aing teh geula sakedeung boroh ngocoblak we sorangan ngomong di Akang teh ngomong sorangan eta naon nyenol sia teh cing bener atuh ngomong teh sayang euy nu nyenol ya kieu euy cing bener barang gawe ngan jadi ngabareng-barengkeun kana kitu sia sia mah aing teh heula sakedeung atuh karek ge bieu banget teuing ari maneh ka aing teh kurang mawa korea isukan pacul naon teh maneh puguh oge pan maneh nu paneuri Akang nu ti heula kapan ti heula teh aing teh ka warung heula aing ka warung heula meuli heula udud urang teh poho deui mawa sangu ditetel-tetel tinggalin malahan mah sangu nyalakeun wae ka salah kita aing mah heran ka maneh mah aing mah mau coblak sorangan teuing aing mah kieu mah hoream gaweana ge heula sakedeung sia teh leuruh itu tadi meureunnan mau coblak sorangan pamajikan sugan teh aya we gigireun teh nyaho geus eueuh Akang mah aing mah sangan ngahuleng gawean teh ya ampun aing mah pan bari ampun moal angeus meureun Kang aing mulikeun atuh ka batur da aing mah tukang nu kieu atuh boga henteu duitna teu nyerek ngulikeun kumaha da kudu dibayar ngulikeun teh barang hakan ge hese boro-boro jang ngulikeun tuh ditu sakalian tuh cau hararese di titah teh ngulang tamu di dinya barang daang beuki alang kade ditu ieu mah ngacaukeun tuh cau di ditu segala mung itu mung ieu mung cau diantep teh cau batu buru mantau lah buru asak manten dina tangkalna hoream aing saheran aing diantep we sagala rupa oge ngored mung cau teh diala pagawean HS nunutan ampun aing mah hoream aing mah jeung nu kitu mah aing ting dina aya naon dina sirahna aing teh ngarti teh sakedeung kudat ya muter leubeut euy leubeut kieu euy jamu teh ya jeung nangeunah euy jamu kieu itu teh siga aya jelema nu keur ngalajamu urang waduh buah maling ya Kang nuju naon ieu teh jamu ante teh jamu abi arek ka mana cicing heula diperkarakeun ya jamu kitu mah pan mun Akang mah teu bebeja heula jang jiam pan teh jamu urang bebeja henteu heuh nah teu ban aya di imah eta tong kitu Kang ya teh terang ternyata sanesna teh ulah kitu kana barang batur mah komo ieu dipelak ada tadi mah teh aya nu gaduhna heunya teu aya pira ku urang ngajentul dina tangkal jamu itu pan imah hiji atuh teh hiji oge eta bayar 100.000 100.000 ada beungan ada teu menta mun menta mah sapodo teh teuing sakumaha oge perkara ieu ke urang diperkarakeun ka dieu heula teh abdi mandak ieu nya ieu ka dieu sakedap ka dieu naon itu Kita 100.000. Heeh.
Ai abdi teh da teu gaduh acis kudu kumaha atuh. Nyawa ya. Nah, mana urang mana? Aya nama urang ieu we meh lunas atuh. Naon? Ku abdi dibere ka senengan. Naon ieu teh geus ngelom ke dibere kesenangan. Naon itu maneh anu jamu aing kudu bayar ka maneh? Pan abdi teu gaduh kang mayarna. Aing mah boga salaki sakehead. Nah si teh jadi ngares kana salaki. Nah, naon atuh? Urang itaeun. Kapan urang mah boga salaki mana kunaon? Mana urang mana sia dekeun mana boga KTP. Sia teh ampun. Sopan sia ka aing mana anu ngugubrul jamu. Mana urang kudu mayar ka maneh asa ku teu puguh urang mana rasakeun sia mun sakali-kali deui laporkeun ku aing ke polisi.